Nu baheula mah sarompok. dalang geus kolot sinen ngarora keneh Nya kan keun bae ka jurung we ku sinen kan. ngan ari hitut dalang jeung hitut sinen beda Ah, na make beda segala. ai hitut dalang mah tara kadenge tara Nah, make tara kadenge. apa sok ngahiji jeung kecerek Kumaha teh teh? kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek Nyawa melanhir. ai hitut sinen mah ngageber Ngageber kumaha ya kan. tah kitu nah cenah make kitu Wake cepot ngageber meureun jauh-jauh. eta sinena pan sok emok Ah, emok. meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneung nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun Beureun aya Pak. Tetenya ye. Alus sorana kan. ada Pake jeung jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih Nah, Kang make 2 kali. Dan sarua ai nu katu. hiji bau waduk Hiji. Nu hiji bau egerin. alah meureun hiji dia menyaho jauh we Bau kolaborasi bauna ya kan. mun rek ngarang laguna hitut sinen Ada apa? hitut sinen hitutna 2 kali dutut breng hari hitut ngadurulung Da bapak ibu. karunya mau nu balik ti Arab Nah, maka karunya kanu balik ti Arab ya kan. aya di Arab teh digawena teh 2 tahun Oh, kon jadi supir lalaki ieu mah jadi TKI TKI. heeh mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir Supir ngakutan onta meureun itu. balik ka lemur wah eta mah pamajikanana sono meureun Nya atuh. boga duit ongko Udah duit gede om. kadenge we ku bangsat Eta bangsa sok kadenge wae. Saha kira-kira Tius. heeh si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede Can emas. sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus Wah, langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari Wong bangsat nih ah. keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan Heeh. cing galulutrak eta bangsat leuwaseun Ya sieun ka mana aing kaparego. lumpat ye Sieun kaparego. kabeneran teh para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah Boga imah. aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab Atuh. oh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik Daerah caturnya kan. oh cangkang jajamu pabalatak obat kuat Aduh. eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok Ya. sugan aing dek hees Nengo. dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul heeh eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun Ger deui we nya. heeh ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu. jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar Allahu akbar lain salat mereka teh ngedekul kene we ya da isu kage adan deui Isu gaya kene adan. caritana geus ya goprak kena langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama Amwing. sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur Kumaha kan? bari kabur diteumbrak eta mah kaso-kaso jeung genteng Kumaha. bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang
nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrah kasok-kasok sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang keur mah kesal ngadege kitu aduh ampun ayang seugit pakai lain rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jojerit teh awewe satengah tuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no da mah aki-aki kumaha juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawel kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si Aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si Aki menang pamuji atoh Allah pan urang mah lamun dipuji teh atoh nya atoh si Aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup Aki hidup cuk batur teh hebat Aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya watir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon aya boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru ka narek maraban meureun baru ka jamar roti kabeneran hanya tak kitu murah si pangeran we nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sa panyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yeuh buah sa panyakit da sarua sa panyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti heeh nya geus jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana artina teh geus bager diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesa panyakit ai biasana mah ua peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik
ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut ngidut da bapakna ngintip kieu we dut dut ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut ngidut dut 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 nah hanya belah aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teu baheula we ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong ka jileung teh lalakina reuwas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuiu wiu wiu wah eta mah salamudar ratang marupana sirine cocokna meureun asa kabukakeun saya RW teh para raih Kang isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy Kang euy eta nu panasan teh panasan ku naon nu panasan ku anak geuningan naon dongeng panasan ku milik anak dongeng jelema panasan ku milik anak geuningan kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi naon dongengkeun ku akang abdi poho deui oh nya teh nyaho kumaha dongeng teh teh alah ampun heeh alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga ieu atuh ini doakeun pisan heeh sing salamet bisa ngumpulung deui ujang eta saha syah wah eta sora ya dewek jang eta sora bapak leuh naon bapak dulu itu